Bingung lah ya mesti si Isal si Acong jadi gitu. Dek gereja tak nyaekan. Kumaha ieu nya? Bingung. Aduh, ningali kebon siga kawas kieu. Menirea pisan jodok ayeuna mah ampun ya. Kamararana di cenanya barudak teh meuni areueuh ka dari ya. Biasana masuk arulin aya si Asnong, aya deui si saha teh si Isal teh ka mana deui. Boga anak-anakan hiji pagaweana teh ngador we hayo tah si Acong. Ampun, dititanungan manuk kalah eueuh. Iya suuk kalah erep ku monyet dek kumaha eta budak engke kagagedeanana tikeun leutik keneh siga kos kieu. Budak teh siga anu can dewasa pisan nepi ka wayah kieu. Sakapeung masok asa bingung mikiranana sakitu ning disakolakeun ka kota ti isuk-isuk nepikeun ka sore teh pagaweana teh ngador we hayo. Duh ampun sia teh Acong pagawean teh nya kunaon nya sakitu ning ieu kolot geus ripuh geus bongkok kieu oge anger we maneh mah pagawean teh kana ulin da eta tah sok disalampeur wae tah ku si Bonang ku si Asnong teh tah tuluy di sok disampeur teh ku si Isal deui. Lamun kadituna ayeuna mantuan batur eta kadon maraling kalapa. Ampun ieu mah nyaan boga budak teh dekah mah. Aing mah da lamun jadi awewe mah geus diasupkeun deui tah kana jero beuteung teh tah si Acong teh tah. Ti leutik keneh disakolakeun ka kota. Ayeuna geus gede kalah balik ka kampung geuning teu bisaeun bahasa Sunda acan budak teh. Ampun hayo we pada ngebeletan ku babaturanana. Aduh kumaha ieu nya? Si Isal eueuh deui. Bingung. Sabarkeun tong ya ieu Bapak si Acong. Samperkeun entong samperkeun aku disamperkeun nih entong samperkeun samperkeun we atuh ah. Halo masih Acong. Mau balik ya mah. Kudu balik ya mah. Bonang, Asnong, kadieu sia kadieu teh mana mah? Apa namanya? Kumaha ieu? Jeung ngageroan deui. Bingung ya Allah. Isal ka mana-mana Isal. Aduh. Bae sampeurkeun euy. Di mana wae nah kalau becicing di dieu lain ka dieu aya kolot teh. Nah bet jadi budak teh teuing teh. Ya kunaon aya maneh teh Bonang? Sigan boga salah teuing teh ka kolot teh. Kalah dia jajan tuli ditu lain ka dieu tepungan kolot teh. Pandi dieu mah meureun aya tuh belum cau naon teh teh jeung kolot mah. Kunaon mun sigan bingung kitu? Teu, Pak. Henteu teh teu naon? Cik Abah rek nanya ieu ka maneh nu jujur. Kunaon bieu teh sok siga nu sieun kitu geuningan meuni grogi datang teh. Ieu, Bonang. Cik dek nanya Abah, ari barudak teh kamarana geuningan arareuweung. Pan kamari teh bareng geuningan jeung ilaing kamari teh aya tiluan geuning arinit cenah mah ka ditu. Ari ka mana rek mantuan naon mantuan mang nurunkeun kalapa ka bari teh lain. Kitu. Cik ayeuna ieu Abah nanya kamararana geuning arareuweung. Kulaya maneh we bari jeung cika nu bingung ulah-ulah ti ditu aya digeroan cika nu sieun. Cik kunaon dia bayang nanya ka maneh? Si Acong teh jadi ieu Pak jadi teu waweuheun ka abi teh. Bingung duka kunaon jadi kitu budak teh. Cik ya pan meureunan kudu aya asal mulana eta teh meureun kajadianna teh naha bet bisa jadi kitu eta teh budak teh. Cik bebejakeun ka Abah ye. Jadi kieu Pak si Acong teh ketinggang kalapa kamari teh abi teh ngalah kalapa di nu
Mang Entur. Mang Entur saha Mamang Ilaing lain eta teh. Sanes Mamang Batur. Tuh geningannya cek abah oge naon. Jadi anak abah teh salaya teh dibawa deui wae ngagarong deui wae. Nya teh cukup tiba saya teh pangeus puguh Ilaing teh dicarekan ku abah teh. Cik atuh ayeuna malin gerak eling maraneh teh. Henteu dah henteu ngagarong abi teh. Da wawartos heula. Kamari teh pas erek ngalah teh wartos heula cah abi teh. Mang Entur. Menta dewegan. Karisok. Cenah nya eutos we ngalah abi teh. Cek saha karisok teh. Abi we ngomong sorangan. Heeh, eta teh sarua maling eta disebutna teh bonang. Ye, pancek abah ge ti kamari ge geus dipapatahan Ilaing teh sararea teh. Cik tong sok mamawasi acong komo jeung dibawa maling mah. Ieu di maling kalapa tinu Mang Entur mana Mang Entur teh. Aduh, ampun ieu mah nya. Ieu cik ayeuna di mana eta si acong ayeuna ayana? Ye, budak abah di mana ayeuna ayana? Ari si acong nama tos diantarkeun ka bumi abah ngan jadi kitu. Jadi hulang-huleng. Jadi bingung we ka abena jadi teu wawuheun si acong teh. Duka kudu kumaha ngubarana? Ye, pokona mah ponang ye. Teu apalna naon ari abah mah. Eta budak teh asalna ge sehat. Tah ayeuna ge abah mah kahayang teh sehat. Si acong teh teu apal kumaha pokona mah kudu diubaran ku Ilaing jeung ku babaturan Ilaing. Ya, lamun teu nepikeun ka sehat deui, ya maneh dek dibejakeun sia ka bapa maneh, ka indung maneh. Deui, engke abah dilaporkeun sia ka polisi dek dibebeja ka Mang Enturna oge. Tong sok malingan we kalapa pagawean teh. Nah, nya ari maneh teh terberang dibejaan wae ti ka kamari teh. Pokona mah geus ayeuna mah teu apal naon eta si acong kudu alus deui, kudu sehat deui pokona mah siga kos di kamarina deui. Hampura tuh bah, hampura tuh bah, ulah dibejakeun ka si emak jeung ka si bapa bah. Komo di ka polisi mah bah tuh ulah abahnya ulah. Atuh bah, maneh mah kalakuan teh bet kitu wae nanti ka kamari oge terubah-ubah. Ah, teuing mah lieur ngarurus maraneh mah sia kumaha maraneh pokona mah teu apal naon kudu sina cager deui pokona mah. Ah, pokona mah teu apal naon abah mah. Teu apal kudu sina alus deui pokona mah si acong teh tinggalikeun sia apa mah. Dibejakeun sia ka indung maneh ka bapa maneh. Ah, tapi acong sia teh kalakuan teh nya jadi we geuning kertasnya rupa ingetan. Ah, kumaha ieu? Si abah dikaporkeun ka polisi. Si Isal aduh, acong nah sia teh jadi budak teh mending hariwangkeun pisan kanu jadi kolot teh. Mun ti masa kamari teh teu diijinannya. Acong. Abah, Acong mau main dulu sama teman-teman. Anak-anak kan teh sok tara boga etika pisan kanu jadi kolot teh. Ka dieu syarek naon? Ka dieu ngomong heula ka dieu nu bener. Ka dieu, hareup ka dieu. Sampeurkeun kolot teh lain kegorowokan teh jauh sia teh. Bah, Acong teh mau main dulu sama teman-teman. Dek ka mana? Ilaing teh ulin teh aya ulin-ulinan pagawean teh. Mau main Abah ke situ sama teman-teman. Jig wae ngan kade ye nya ti abah papata keur Ilaing ulah sok ilu-iluan tuh jeung barudakna si itu tuh anu biasa geningan aya si Bonang jeung si Isal kade eta mah sok nyarokotan kalapa pagaweanna teh kalapa abah ge pan beak maneh keur di kota teh teu apal sama Kan Acong mah anak baik Abah. Jadi Acong mah tidak seperti itu kayak mereka. Jig atuh kaditu lah geura init beral wae kaditu ngan kade nya hati-hati di jalanna nya Asik. Jig Asik Abah, nuhun Abah, nuhun Abah. Jig kaditu Dadah Abah. dadah aduh ampun aing mah boga anak-anakan cicing di kota teh siga kos kitu gaulna teh nya abong keneh gaul Amerika meureunang ampun muncul urang mah siga kolot we kieu ye di kebon pagawean teh nya itu neangan monyet mah kaditu kaleuweung nya